Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci handeup moyan. Darma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebak. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun Cimata. Sabab bikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci handeup moyan. Darma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurub ku samping kebak. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun Cimata. Sabab mikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Dina mangsana layon dikuburkeun Ki Arminta negerakeun eusi hatena ka sakur anu nganteurkeun. Sabab geus leungiteun hiji lalaki anu leber ku kawani tur narohkeun jiwana demi ngabela lemburna. Kibulur sakabeh, urang bener-bener ngarasa kaleungitan ku saderek wikarta. Anu tetela geus pugur lantaran ngabela lembur. Sanajan nya lembur urang jadi korban karaman. Tapi urang kudu ngarasa reueus jeung bagja. Sabab saderek wikarta hiji lalaki anu tuhu kana janji. Geusan bela pati ka urang saarea. Malah ayeuna ningsih jelas diculik ku eta gorombolan. Anu watir jeung mata karunya manasibna Darma, budak nu bener-bener ayeuna jadi pahatu lalis. Wajar lamun dipikarunya ku urang. Ceki Arminta bari ngareret ka Darma anu keur tungkul ngelut budak teh bari deku di sisi kuburan bapana. Sakabeh panggesi pilemburan teh anu teu ngarasa sedih jeung ngalangsa ku nasib nu karandapan ku Wikarta jeung pamajikanana. Darma budak teh pada ngupah ngape komo ari Marlan masasatna anu kapercaya atawa kaamanatan ku Wikarta anu jadi guruna. Sakitu ge untung Marlan mangan ukur tatu saeutik. Sedengkeun Sobri mah terus ngaringkuk lantaran suku katuhu jeung leungeun kencan meh potong disabet pakarang lawan. Gundukan taneuh beureum geus pada ninggalkeun bari deung bae Cipanon Darma sababaraha kali ngaliekan ka tukang. Sedih anu lain dikieuna, sedengkeun jero dadana ngagedur hurung seuneu amarah nu ngandung geter ka ceuceub jeung kageuleuh kanu ngaran si Bewok. Marlan anu memang keamanatan ku guruna nyata Wikarta harita terus marengan Darma dina ngambah kahirupan ti poe ka poe. Marlan nu beunang disebutkeun murid pinilih Wikarta harita milu ngatik Darma ku ilmu silat anu kacangking ku dirina. Tetela budak teh calakan gampang narima jeung ngarti kana non rupa nu diajarkeun ku Marlan. Teu matak aneh lamun Darma sanajan nya budak keneh tapi pikeun nu sapantar jeung manehna mah ti eta lembur estu taya nu bisa mapakan kana ilmu bela dirina. Saperti kajadian dina poe harita waktu Darma balik ngarit, nyata ngarit jukut di tengah jalan beti pegat ku barudak nu sapantar jeung manehna nu jumlahna aya 3-an. Geus di mana maneh euy? Geus ngarit? Ha lucunya euy. Aya jelema rawing celina euy, edan euy. Ha hebat euy. Celina rawing setan mah dicirian euy. Cek salah saurang budak anu 3-an teh jelas ngahina ka Darma menyebutkeun si Rawing. Bener euy. Padahal jeung rawing kitu mah celina mending kene rampung we sakalian we celiannya euy. Alus. Cek nu saurang ge sarua dimilu ngahina ka Darma. Ai Darma harita nyimpen tolombong nu dieusi jukut panonna neuteup seukeut ka 3 budak nu sapantar jeung manehna. Angeunna karasa seueul. Kaprihatinan dina hirupna ngajadikeun Darma jadi gampang ambek. Hei, Rawing. Kenaon ini kana kanyun? Tolombong butut. Ulin jeung aing ngatanya. Darma memang keheul ka bina-bina. Terus harita ngecagkeun tolombong anu keur disuhuna. Hei,
kudu ngahina sia. Naon pernah si lain tiluan make ngahina kawing. Neangan gara-gara itu naon. Cek Dharma harita teneng ludeng sigana teh teu sieuneu di huruf kutiluan. Lamun nepikeun ka riributan harita. Ningali sikep Dharma pinukawani eta budak tiluan teh jadi beuki amek. Mantap balantang sia deui. Ngawani-wani manis sia ka dewe. Sakitu geus teh boga indung bapa si Rawing sia. Cek nusa urang bari langsung nonjok kana cukang irung Dharma. Tapi Dharma memang geus dilatih ku Marlan ngeunaan ilmu bela diri. Kalawan tapis micen beungeut na kagigir. Pigelan leungeun anu nonjok ditewak bari rada dipulilitkeun. Dibarengan ku pereutna nonjok kulu angeunkeun pisan. Nak, cenah peyegeung nu mihelaan nonjok teh harita kalah ka meyegeung mundur ka tukang. Duaan di baturna jadi penasaran terus milu ngahuruf ka Dharma. Tapi duanana tetela teu mampu ngimbangan karikatan Dharma anu memang geus kalatih. Antukna duanana oge namrud terus lalumpatan lantaran geus teu kauntuk ngalawan Dharma. Di sapra kajadian harita Dharma jadi nelah si Rawing. Anu pikeun Dharma mah beuki lila mah beuki biasa we teu asa kasinggung, malah Marlan oge jadi sok remen nyebut si Rawing. Dharma sorangan jadi asa sugemah hatena. Sabab eta landian teh bet asa deukeut kana pribadina anu memang rumasa ceulina nu sabelah Marawing. Loba kolot-kolotna anu aduan mah terus ngadaratangan ka Marlan anu maksudna mah maradukeun yen Dharma atawa si Rawing teu remen pisan gelut riributan. Malah barudak anu sapantar di eta lembur geus taya anu bisa ngalawan ka si Rawing anu tetela bisa ulin ilmu silat. Saperti waktu harita Marlan ngajakan ngobrol ka Dharma alias si Rawing teh. Rawing, sabenerna mak mang teh geus mineng teuing kadatangan ku kolot-kolot anu barudakna kungsi ribut jeung Rawing. Jadi beuki dieu teh bet asa beuki era. Alus nama ulah lawanan Rawing. Cek Marlan ngak mangkeun ka si Rawing teh sabab memang umurna beuki nambahan ngan duka ting kumaha Marlan jadi hoream rek kulawargaan teh. Kanyaahna ditamplokeun ka si Rawing sangkan jadi jalma anu bisa malespati jiwa bapana mikarta anu memang guruna. Si Rawing neuteup ka Marlan anu salila ieu geus dianggap kaganti kolotna oge nu sakaligus oge guruna. Rawing kudu cicing wae lamun dihina ku budak nu sejen. Pang-pang nama lamun geus nyabit-nyabit ngeunaan emak jeung bapa, Rawing masuk ambak mang. Cek si Rawing negerakeun isi hatena. Memang teu ngabibisani mang oge. Nganu matak ayeuna diajakan ngobrol ku mang teh aya bahan picaritaeun ka Rawing teh. Anu tumali jeung amanat bapa, anu tumali jeung amanat bapa. Nyata amanat bapa Rawing baheula. Nah naon kitu mang? Salat teu bejakeun ka Rawing. Kieu. Bapa hidup geus amanat ka mang, sangkan ngajaga jeung ngapi ngajaring hidup. Malah siga nu geus terus rasa memeh kajadian Rajapati teh. Kungsi nyarita ka mang. Pikeun ngasakeun pangarti leuwih hade cenah datangan we Mbah Wigena anu aya di Arga Binangun anu kawengku ku daerah Cianjur. Ku cara kitu tangtu bakal leuwih asak ilmu anu kacangking. Kitu di antara eta amanat Rawing, cek Marlan kakara harita nyarita. Si Rawing neuteup ka Marlan anu memang karasa kanyaah jeung pangjejeuna, dirina geus dianggap seolah-olah anak ku Marlan. Jadi maksud mang teh urang kudu nempungan Mbah Wigena mang. Nah tu urang jugjug we tepungan mang. Sabab terus terang karep dina hate moal oleh panasaran lamun uing can bisa malespati ka si bewok jeung anak-anak buahna mang. Paneuteub si Rawing sumuhurung lantaran kahudang di amarahna. Nu matak mang teh boga pikiran hayang nyobaan nepungan Rawing. Sugan we masih keneh aya di kieuna sabab mang moal kagok hayang ngajadikeun Rawing. Jadi hiji jago anu bener-bener mampu numpes segala rupa kajahatan. Sabab ku ancurna kulawarga urang lantaran pokana jalma-jalma nu jahat. Bener mang. Lamun uing geus jadi jago, jalma-jalma nu jahat teh moal diantepkeun mang ku uing mah. Sabab lamun diantepkeun nya bakal tetep jadi gangguan pikeun rahayat leutik anu teu bisa nanaon mang. Jiwa satria si Rawing teh telah geus ngawujud. Hiji kabagjaan jeung jadi leueus pikeun Marlan dina waktu harita. Atuh puguh we si Rawing teh da ari perupa mah memang kasep geus bisa kasawang ku Marlan oge. Upama dina waktuna si Rawing tumuwuh jadi jajaka anu manjing dewasa tangtu mibanda rupa nu kasep. Ngan hanjakalna teh eta meureunan ceulina sabelah Rawing. Mang panuju Rawing.
Sabab hidup sanajan nyata can dewasa tapi geus mibanda jiwa satria. Sikep lalaki sajati memang kudu kitu. Ngan pikeun ngawujudkeun eta cita-cita tangtu teu cukup ngan ukur ku kahayang bungkul, tapi kudu dibarengan jeung kadaekna. Jadi kumaha yeuna maksud Mang Marlan? Cingan uing bade nyaho Mang? Si Rawing harita minta katerangan nu jelas pikeun dirina nantukeun sikep. Nu mata maksud Mang teh kieu Rawing. Sabab di dieu mah bet jadi kalah kaloba pi omongeun lantaran loba kolot-kolot anu aduan nu sok padahal mah anakna nu salah. Tetapi nyalahkeun teh ka urang. Sedengkeun urang jalma malarat Rawing. Jadi asa teu ngeunah lamun kudu paloba-loba carita. Tah ku ayeuna kitu maksud Mang marek ngajak Rawing ulin ka Arga Binangun. Kumaha kira-kirana daek? Ih, ari uing mah nya daek pisan Mang. Sabab uing mah hayang. Uing mah pokona mah can puas hate, can genanya hate, lamun uing can bisa numpas anu ngaran si Bewok jeung anak buahna anu ngadeus ngalantarankeun hirup uing jeung Mang Marlan jeung bapa uing jeung ma uing jadi kieu. Sanggup kira-kira nalempang Rawing? Sabab pikeun nuju ka Arga Binangun teh memang jauh jeung tempatna kawirang deukeut ka Pileuweungan. Si Rawing katingali paromanana hegar marah mai malah terus seuri ka Marlan bari terus nyarita deui. Sanggup Mang lah. Pancek Mang oge lamun aya kahayang kudu aya kadaek. Di mana aya kadaek tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran. Ulangan ukur ngararancang kahayang wungkul. Si Rawing bet kawas kolot nyaritana teh. Satia pepeling anu sok diamanatkeun ku Marlan teh telah kacatet jeung jadi patolan pik atawa patokan pikeun si Rawing dina hidupna. Teu matak aneh lamun Marlan boga sawangan yen isuk pageto si Rawing bakal tumubuh jadi jago anu dibarengan ku kaluhuran budina. Asal ulah salah anu ngaping jeung ngatikna. Ya syukur we atuh lamun kitu mah. Sabab keur emang mata can luginanya hate jeung moal waleh panasaran lamun teh mah can bisa males pati balitungan jeung jadug karaman macan liar. Nyatan si Bewok teh kitu Rawing. Sarua we sanajan uing ge kitu pisan Mang. Leuwih hade aja ti ayeuna lamun si Rawing teu bisa males pati. Nya atuh kumaha lamun isukan subuh urang nyobaan miang. Neangan laratan ngeunaan Mbah Wigena guru Bapa Hidup. Sabab ku cara kitu urang bakal narima langsung pangabisa guru pupuh mangrupa sumber pancerna ilmu urang. Berenang bakal leuwih asak ajen pangarti nu kacamking ku urang pang-pang nama Mang hayang ngajejeuhkeun hidup Rawing. Rada ngageleter sora Marlan waktu harita sabab kahudang diingetanana kana kajadian anu lumangsung turut tumiba ka eta pilemuran. Si Rawing oge sarua ingeteunana kaduh kahudang deui kana kajadian anu tumiba ka indung jeung bapana. Mang Marlan, iraha turang miang ka Arga Binangun teh mah. Rawing memang geus teu betah ya di lembur teh. Sabab lolobana mah tatangga teh bangun nu ngewa Mang. Bener Rawing. Nu matak isuk subuh urang miang. Ngan kade sing kuat ya lamun kudu leumpang jauh. Sabab lumaku teh lain lampas sakedeung Rawing. Beres lah Mang. Lebih suka kene miang bisa nitenan kayan di lemur sejen. Tibatan aya di lemur sorangan bari jeung kayan sok aya we papasean mah. Penting harita si Rawing jeung Marlan sare tibra. Kasubuhnakeun duanana harudang sanggeusna ngarasa cukup bekal keur di jalan. Da pugu ini tetangtu lila. Akhirna duanana harita arinit geus nuju ka tempat nu dijujug. Puguh rumahku teh memang jauh tacan tangtu bisa tepi ka poe-sapoe. Tapi Marlan bener-bener muji ka si Rawing, anu jelas katingali teu capek sigana teh. Parang dahar nyimpang ka warung, kapetingan terus sare di jero tajug. Pabebeurang harita teh sanggeus 2 poe lumampah,
Marlan ngajakan si Rawing leureuh pikeun dahar di salah sahiji warung nu aya di eta lembur. Nu boga warung teh tetela awewe kolot anu someah ngabagiakeun ka Marlan jeung si Rawing. Marangga calik Ujang, bade ngeresakeun naon Ujang teh, rek dahar atawa ngopi ya Ujang. Dua alas malah kabeneran can kararabana naon ieu teh. Ceuk Marlan minta dahar 2 alas. Atuh si imah warung gancang harita mani giakna keranan, mairan kana pamenta Marlan. Nu boga warung teh tetela beuki ngobrol deui. Teu matak aneh lamun sajroning dahar teh bari jeung ngobrol. Katingalina mah ku emak si Ujang siga nu geus lumampah jauhnya. Di mana ri Ujang? Di lembur Jatisari mah. Oh, atuh jauh Ujang. Ari ieu saha budak? Ai maksud anak Ujang. Cek si imah warung bari ngareret ka si Rawing. Alo itu mah ngahaja puguh hayang milu dari budak lalaki mah kudu lamparnya mah. Nya bener gitu Ujang, ulah cara anak emak boga anak lalaki teh meuni ku uleun pisan. Eueuh kahayang sigana teh gawe ngan ukur nangkep harigu, loba ngalamun teu puguh da eta tuh mikiran bebeureuhna anu dibawa kabur ku rampog. Marlan kerung bari jeung neuteub ka si imah warung. Terus harita nyarita deui. Nah dibawa ku rampog kumaha kitu mah. Maksud mah teh bebereuh anak emak aya nu nyulik. Nah tuluy ditulungan. Rek kumaha nulunganna anak tuh Ujang? Saha nu wani barina oge kana karaman macan liar nu jadugna si bewok teh ya. Geus jadi korban eta mah moal aya nu wani nyusul. Ceuk si imah warung nyaritana rada humandeuar. Marlan bet jadi penasaran ngadengi omobol atawa gorombolan macan liar anu disabit-sabit ku si imah warung. Nya kitu di Dharma alias si Rawing harita si Rawing milu nanya. Naira kitu gorombolan macan liar ngaranjah ka lembur mah. Ceuk si Rawing penasaran hatena. Ih, puguh aya saminggu nu kaliwat mah. Koredas beak, harta beak segala rupa banda emak mah. Untung sawareng mah disumputkeun dina jero taneuh deukeut kandang domba, lamun teu kitu mah beak kabeh lapur. Marlan ungut-ungutan. Tetela gorombolan macan liar teh beuki mah habu wae tindakanana. Lembur-lembur meh geus karanjah kabeh sigana teh. Bener-bener geus meh kabeh lembur karanjah sigana mah ku gorombolan macan liar Rawing. Ceuk Marlan ngareret ka si Rawing. Bener mah, karunya we ku anak nasi mah. Leungiteun bebereuna dibawa kabur ku eta gorombolan. Si imah warung ngarenghap narik napas panjang bari terus nyarita deui. Ngan eta mah manu mata kaget teh. Geus puguh ari harta banda mah, ieu mah awewe nepikeun ka dipaling sagala rupa. Bet kuasa teuing-teuingeun pisan. Mangkaning maksud mah rek buru-buru dikawinkeun ku mak teh. Udah pungungan hiji-hiji nak mah boga anak anu geus dewasa teh. Malah tatangga masuk nyaritakeun karunya teuing cenah ku nasibna makeno. Boga anak teh jadi ngahintul unggal poe ngan ulang jentul kalaleban ku kabogohna. Makeno nyaritakeun ngeunaan kayan kulawarga anu jadi korban kaganggasan gorombolan macan liar. Hari kudu mah dicaritakeun kuring jeung ieu alo oge sarua deui mah mangrupa korban gorombolan macan liar. Anu memang beuki dieu teh beuki mah habu tindakanana meh satiap lemburan geus karanjah ku eta karaman. Baru di lembur Ujang oge saruanya beu ambe nya lamun kitu mah gagalaksakna teh gorombolan teh. Mama mikir teh nah eueuh anu mampu kitu numpes eta gorombolan Ujang. Ku ayeuna mah moal aya nu sanggupkeun mah. Sabab jelas kekuatan gorombolan macan liar lain lawan-lawanan jalma biasa. Pugu memang arahli dina kaributan. Nu mata kitu Ujang mama mah sok jadi prihatin kitu kan jadi anak ayeuna teh kitu be siga nu ngajublag. Ulang jentul sok sieun terus ngagrebeg we gelo mama. Si keneh mending leungiteun bebeureuh mama. Ta ieu alo kuring mah leungiteun indungna diculik sarta bapana nepikeun ka hanteuna jadi korban kaganggasan si bewok. Marlan nyaritakeun ngeunaan nasib nu karandapan ku indung bapana si Rawing. Bener mah, nasib anu karandapan kuing leuwih nyeri jeung peuri karasana mah. Si Rawing milu mairan ngomong. Makenoh neuteub antep ka si Rawing asa rada kaubaran hatena. Sabab tetela geuningan aya nu leuwih goreng nasibna anu mangrupa korban gorombolan macan liar.
Tapi eta si Ujangnya oge budak keneh kitu tabahnya nying harepan cocoba sarupa kitu. Cacakan emak ku anak anu geus gede oge tetep jadi pikiran jeung eta di mama anu teu kaharti teh kaayaan di ieu lembur ayeuna Ujang. Makeno beuki lila teh beuki resepeun ngobrol jeung Marlan sigana teh. Nanaon kitu nuhun teu kaharti teh mah. Nya ti sabang prakajadian ieu lembur diranjah ku gerombolan macan liarna si bewok. Aya nu datang dua lalaki 3 poe ti sanggeusna kajadian ieu lembur dirampok ari ngakukeun nama Jawara ti Kulon cenah. Nya maksakeun maneh keukeuh hayang milu bubuara di ieu lembur pikeun ngajaga keamanan cenah. Ngan ayeuna teh jadi aya aturan anyar. Nah, ya aturan anyar kumaha kitu mah? Nya setiap bulan sakali cenah kudu mere upeti ka eta 2 jalma anu ngakukeun jago ti Kulon teh. Keur nya buruhan eta we meureunan 2 jago nu ngajaga keamanan di lembur teh we meureunan. Jadi nambahan karudet kana kahirupan. Pupuh lembur teu bisa nanaon sigana teh sieun pisan ku eta 2 jago teh kitu ta Ujang. Marlan jeung Sirawing sini teuteub. Bet panasaran hate Marlannya kitu di Sirawing ku aya eta beja atuh Marlan terus harita nanya deui. Saha cenah eta 2 jago ti Kulon teh mah? Bet arane teh mah jeung nantukeun aturan kusorangan. Anu saurang deui mah Markup, ngaranna teh anu saurang deui mah Kardan. Jeung ka awewena deui meuni Hejo, pisan teu kaur ningali anu luis-luis ari ngakukeun hayang ngajaga keamanan tapi dina prakna jadi loba rumah tangga anu teu aman. Lantaran loba awewe anu diganggu ku manehanana duaan. Sirawing ngareret ka Marlan terus nyarita. Jelas lamun kitu mah. Pangaco eta jelema teh mah. Di mana cicingna eta 2 jago teh mah? Sirawing ayeuna mah anu nanya ka Makeno. Nu mata kitu mah oge boga pikiran teh. Ari Sugan teh nya berek ngajaga keamanan ieu lembur. Alah eta Gusti nu agung. Dasar. Kalah kanu diomongkeun teh. Alah, itu gerak. Gusti nu agung ya Allah ya Robi. Kunaon mah? Itu nu diomongkeun datang ka dari adalah Ujang. Makeno langsung pias paromanana. Sabab rentang-rentang katingali aya 2 lalaki anu geus aya umuran malah leuwih kolot batan Marlan nyamperkeun ka lebah warung. Sareretan Marlan jeung Sirawing ningali nu rentang-rentang datang. Pantes lamun ngakukeun Jawara teh sabab memang milik dina wanda jeung kaayaan make kampret jeung celana pangsi hideung. Dina cangkeng belah kenca nyolegreng bedog awakna ngarareusi, sirahna diiket barang bang semplak. Rupa atawa keuretan beungeut oge memang pasemonu galak. Kumisna karandel pantes lamun disebut jago teh. Anu datang teh memang taya lian ti Makrup atau Markup jeung Kardan anu keur diarobrolkeun. Sanggeus tepi ka warung Markup katingali suku katuhunan nincak kana bangku panjang hareupeun warung nu didiukeun ku Marlan jeung Sirawing. Teteupna anteb ka Makeno bari teu lila terus nyarita. Cik beta dahar geunah mah, balas we lah, bari sadiakeun keur dahar saminggueun tatatan eta. Kumaha? Eta sadiakeun nyato anu saminggueun atahna we. Nah, eueuh beasna duitna. Bari sakalian we bungkus keur dahar keur 5aneun. Hitung-hitung upeti be dipentayeun ayeuna. Sok lain kalah kamelong, bisa dikade ku aing geus goblok. Cek Markup harita. Ngajago pisan sigana teh abong ka awewe anu geus kolot. Ai Kardan harita ngadeuketan ka lebah Marlan, leungeun katuhun nepakana tak-tak Marlan bari nyarita. Keur naon ye kisana? Dahar meni disebut kitu. Lain urang ieu nya. Marlan ngareret ka Kardan. 2 teutepan harita bantrok sedengkeun Sirawing ngawaskeun bari hate geus teu kuat ku piambekeun. Kalawan sikap anu tenang Marlan terus nembalan. Memang. Kuring malain urang dieu. Datang ka dieu ngahajang ngadon leureuh hayang dahar. Tapi mayar daharna oge. Sabab era ari kudu teu mayar mah. Cek Marlan sikapna jelas teh sopan. Da puguh cek pamikirna eueuh hartina sopan ka jalma saperti kitu mah. Ai Markup jeung Kardan silih teuteup kawilang wanian caritaan Marlan teh. Sabab sacara teu langsung geus nyindiran ka maranehanana duaan. Markup jolnya we amek nurunkeun suku katuhuna anu nincak bangku nyamperkeun ka gigireun Marlan bari nyarita. Si laing wanian make jeung nya capek kitu sagala rupa goblok. Nyindiran ka dewek si laing cacing. Anta nyaho dewek jago di tempat, di lembur. Ngajaga keamanan goblok.
lamunnya oge anu ngajaga keamanan ulah ngaruksa keamanan kehidupan batur atuh. Ari barang penta ngarugikeun mah jelas ngaganggu kana keamanan. Cek Marlan teh sieun ku polototna panon Markup. Atuh pugue Markup jeung Kardan jadi penasaran sabab aya jalma anyar pinangi anu wani ngalawan caritanana. Maneh sigana mah geus bosen hirup meureunanya wani nyarita kitu ka dewe sasilengeran. Kuring Marlan dek naon kitu? Parlan mah ngampar di jalan goblok. Is Marlan si Rawing kawilang budak anu wanian tur gampang kahudang nafsuna harita terus milu nyarita. Jelema kieu mah kudu diwara mantu man. Uing oge wani gelut jeung jago butut kieu malah. Nah, ngakukeun jago tapi na jago kana hakaneun koplek teh. Si Rawing teu leum-euleum. Atuh pugue Markup jeung si Kardan teu nepikeun kabun celik panonna pugue teu nyangka si Rawing budak satepak wani nyarita kitu. Waktosna geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh kiwari neraskeun carios si Rawing kiwari. Waktosna geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh kiwari neraskeun carios si Rawing kiwari. Hatur nuhun, permios.